daftar perang silakan. Ternyata kudu ditanya heula, aya indung bapak? Aya. Geus izin ka indung bapak? Acan. Atuh izin heula. Teu meunang teu izin, matak di dieu dijelaskeun. Wayah rumu haram berangkat jihadun perang sekalipun geus memenuhi kriteria peperangan tetapi kudu aya izin heula ti indung bapana. Haram perang illa biizni abawaihi, kecuali aya izin ti kedua orang tua. In kana muslimaini, lamun duanana indung bapana muslim. Tuh. Nah, ajengan make ejeng kudu bebeja heula ka indung bapa. Urang tarje heula cek santri mah pan ai jihad mah hukumna fardu kifayah. Ari birrul walidain fardu ain. Tuh. Birrul walidain mah fardu ain. Jihad mah perang fardu kifayah. Banding-banding ku urang antara fardu kifayah jeung fardu ain masih luhuran fardu ain. Maka atuh wajib kudu aya izin ti indung bapa. Ulah sadaek-daek birrul walidain. Mantak urang mumpung boga kene indung jeung bapa mumule eta indung bapa teh ulah ditoler-toler. Insyaallah karim. Urang maka indung bapak teh okos urusan padahal mah urang teh ngababukeun. Anakna diurus ku indung bapana beuh ti mimiti SD, SMA. Pohara datang ka kuliah. Alhamdulillah ayeuna teh geus boga predikat insinyur. Masyaallah. Nu dokterandes bahkan geus lain S1 2 3 S lilin segala. Hebat ya bae. Parah. Nah, dikawinkeun di urusan ge ada jeneng lah ayeuna. Atuh proyek anu si eta nu ngurusan, proyek anu si eta nu nyekel pohara. Jeneng jadi jelema teh mah lah daripada emak di imah cicing bae mah jeung abah maning ilu bae jeung kula alhamdulillah geus kabangun imah yeuh jasaki mah alhamdulillah imah teh kamar geus nah ku ari mah emak cicing bae di imah bari ngurusan anak mah nah atuh naon mah dipaksa emakna ge nah emakna atuh ngurusan incuna beuh pohara tadi ai setik be dicarekan cerik dicarekan ya Allah ngisingna ngombehanana beuh segala ngahuapanana jeung lain-lain sakanyeuseun-nyeuseun sigana anak teh bageur ka indungna horeng ngababukeun laknat sia di akhirat kuduna lain kitu mak hayang dipanggieunkeun imah khusus apa endek di imah nu eta bae apakah endek di imah kula geus teu kudu digawe teu kuduna naon sasapu ge ulah pokona emak mah di mun daek di imah kula di imah anak ye kula pokona mama dirinya mah ibadah geus ku kumaha ge pokona geus sagala rupa malah emak dibere pangladen ku kula 2 ujian jang beusi naon geus bamula mikirna maca Quran maca sholawat mama geus kos kitu bae geus kumaha kayang emak bae tah eta kakarak birrul walidain batuk saeutik mama hayang ka rumah sakit diimpus apakah sia ga impus aing mah kunaon ditinggal emak loba keneh horeng mah sia mah tah kos kitu birrul walidain siga bagus tapi horeng ngababukeun
kecuali haji cicing di mana ubah koprek ngaran kolot ye tadi titah ge atuh ngurusan incu segalanya sesakah hayangnya na masalah ngan ulah di babu insyaallah karim ya ada ya ka mustika ulama ke ratu mustika ratu ini hiji riwayat aya hiji jelema budak datang ka Kangjeng Nabi lapor bahwa kula siap untuk ikut perang sabilillah. Ku Kangjeng Nabi ditingali awak nama hebat permainan nanageus dites bagus ditanya laka walidan anjeun boga indung bapak qala cek manehan na'am buah tu gaduh keneh kieu bae cek Kangjeng Nabi fa fihi ma fajahid cicing urusan indung bapak nah lamun geus urusan indung bapak eta statusna kos kitu ge sarua perang keneh ulah milu perang lamun geus birrul walidain eta statusna perang tapi lamun geus boga ridho indung bapak mangga tuh ka indung heula bapak heula bebeja masyaallah kurang kumaha Kangjeng Nabi ide jelema datang ka Kangjeng Nabi daftar perang cek Kangjeng Nabi ala kawalidah anjeun boga indung gola na'am ini secek Kangjeng Nabi pantalik ilaiha fakrimha fa innal jannata tahta rijlaiha balik baik ka ditu ka imah urusan emak sebab fa innal jannata tahta rijlaiha surga aya di bawah telapak kaki ibumu oh nyana gegeuraan bae balik di deuleuan mana sorga mak coba mak mana tah deuleuan terap naonan sia cek mana cenah cek Kangjeng Nabi sorga di bawah telapak kaki ibu jejak anu aya mah rorombeheun ieu mama lain sorga sia salah ngahartikeun lah tuh masyaallah jadi berarti ridallah fi ridal walidain keridhaan Allah sorga terletak pada ridho indung bapak urang ngurusan indung ridhoeun ka urang sorga masyaallah kan inget ka dongeng abah bae kos kitu anakna dek lebaran dek ngabungakeun bapakna pak dek lebaran salin ayo guys dek dibawa ka mana ya abah ayo ka mall katakan ulah abah mah sieun ragang wah jeung kula embung ka mana tuh bah abah mah ka doyong bae doyong dia tuh pake anu bagus ih abah mah geus sedep cenah di dinya ge nah ya tuh kumaha abah bae bawa ka di ka pasar doyong masyaallah milihna baju hideung calana hideung asa kitu bertukang pencamanan gitu ge nah bah nu bagus atuh geus abah mah sakiki sampingna bilih tah bah deuk Samarenda tah deuk Aljupri tah nah dieu tah gebeng naon henteu abah mah gajah depa bae ya Allah ya Rabbi masyaallah geus cukup sakieu abah mah sendal tuh sepatu bot deuk sepatu naon tuh beli segala rupa tuh sanajan teu buatan Bandung ge atau bojong beli henteu abah mah lili sendal lili si basa gigi abah mah masyaallah hai guys beli kan kaos jangan mah geus 77 ge geus bagus jasa cekan masyaallah nah bawakan ka imah bungaheun jasa ya Allah anak aing bageur cak anak bunga 50.000 ngomong bageur coba kamari ieu 10 tahun ka tukang anakna ku kolot dari bae sia lebaran bawa ka doyongnya mong ka doyong mah mana mall ji eta abah mah teu jauh ka mall geus abah mah duitna bae ka dieu duitna bae mai sia 50.000 tibati 50.000 naon 5 juta bah pakaian 5 juta itu zaman aku hari mah bah lepis 1,5 juta kaol dor 1 juta teu nyahoun abah mah dor kaos masyaallah naon deui atuh sepatu sanajan beli Bandung ge eta teh kan kudu 500.000 hitung ku abah hitung ampos yang poho jasa tah 5 juta ongkos na bah ambo
kolot maka anak jutaan anak maka kolot 50.000 ge paung pohara jasa eta tapi eta ku bunga kitu sorga anak aing alhamdulillah aing teu sia-sia ngadidik anak insyaallah ya baju calana di beja-beja di kabatur tuh anak aing mah geus meulikeun baju mau meulikeun calana soleh anaknya padahal tilong salat soleh sial tak kolot goblok tilong salat gini soleh nah iya kolot katarimakeun jasa surga ya Allah ya Rabb babari nah ieu Kangjeng Nabi ummuki indung heula ummuki indung dua kali umi tilu kakarak ieu ge pantalik ilayya Fatimah fa innal jannata tahta rijlain bagi nu barokah kena indung bapak wahai para anak aya kena kesempatan jang neangan surga melalui birrul walidain jadi baik orang bapak orang sok barokah naon ya kecil kalau nyawer kan kalau gentong seperti nyawer jinggo aya geus jarum geus dilihat orang kopi ya sam sedan dilikeun waing kapal petus waing sia eleh waing sedan ya ya Allah ya Rabbi geus barang datang Assalamualaikum Waalaikumsalam ya sia ya heeh bahtah rokok aku kita gula geus rupa-rupa di sabungkus tapi saya beli kopi yang abah bagus amat ngarang ge kakolot atuh ayo tah saya beli rokok rupa-rupa mana abah sedep isep geus kula mah ngusir lese-lese kadang sambil datang tah masyaallah tilu kali tah masyaallah barang kaobatkan mah bae kunci gudang ka mana emang dek naon teu deulean gabah ya ada dage sia tah kunci eta los ku sia tah mak balik dijual bae emang sia butuh geus sia soleh jasa aja ya Allah dijual boh satrek engkel dibawa ku jana engkel ya Allah mucung ka luhur dijual sabaraha juta eta ya Allah mere mah sakali 10.000 dua kali 20 tilu kali 30 barang mawa saengkel ieu garong meleg-meleg sebero tapi teu karasaeun taku kolot soleh si eta mah ngobrol jeung mana mah anak urang soleh jasanya marian kopi bae heeh ceuk eta teh tapi beas urang eueuh pan abah bisaan bae eta dongeng ya Allah inget bae teh kurang dongeng abah eta orang teu jauh ti karari itu bener jasa eta bisa enta budak deui nya ngolok nanya barang geus ngajual gabah mah 5 bulan teu datang-datang